Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Indah Laila ti 12 IPA 2. Kuring hoyong nyaritakeun carita Mahabharata. Prabu Pandudewanata teh hiji raja ti karajaan Astina. Anjeunna boga putra 5 sadulur, anu baris katelah Pandawa 5, anu dilahirkeun ti 2 istrina nyaeta Dewi Kunti jeung Dewi Madrim. Eta Pandawa 5 tinu panggedena nepi ka pangleutikna teh nyaeta Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula, jeung Sadewa. Yudistira boga ngaran kanyaah atawa ngaran leutikna nyaeta Puntadewa. Bima ngaran leutikna nyaeta Sena, Arjuna ngaran leutikna teh Permadi, dilahirkeun ti ibu Dewi Kunti. Sedeng Nakula nu boga ngaran leutik Punten jeung Sadewa nu boga ngaran leutikna Tangsen, dilahirkeun ti ibu Dewi Madrim. Hanjakal Pandudewanata tilar keur ngora keneh sarta barudakna masih laleutik. Alatan barudakna tacan bisa nyareukeul kadali pamarentahan pikeun ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara karajaan Astinapura. Kursi pamarentahan pikeun saheulaan dipasrahkeun ka Destarata salaku lanceuk Pandudewanata. Jaga lamun palaputra Pandawa 5 geus sawawa, mangka Astinapura baris dipasrahkeun ka aranjeunna salaku pawaris hak tahta anu sah. Destarata teh fisikna teu sampurna. Dua panonna teu ningali alias lolong, salian ti eta pamadeganana kurang kuat, gampang robah, gampang dihasut tur gampang diolo ku barudakna anu jumlahna 100. Katelah palaputra Kurawa. Ampir sakumpala putra Kurawa miboga watek goreng, kayaning, hasut, sirik pidik, sarakah, tukang bohong, tukang fitnah, jeung lian-lianna. Rencana pamasrahan tahta Astinapura ka palaputra Pandawa putra Pandu kahalang ku Dewi Gandari salaku pamajikan Destarata jeung salaku indung palaputra Kurawa. Dewi Gandari sateka polah lumaku kumaha carana sangkan tahta Astinapura teh jaga teu ragrag ka palaputra Pandawa salaku pawaris sah, tapi ragrag ka pihak Kurawa salaku palaputra manehna. Ambisi Dewi Gandari dirojong ku adina nu ngaranna Haryasuman nu katelahna Patih Sangkuni, hiji patih di karajaan Astinapura. Patih Sangkuni boga pikiran yen sangkan tahta Astinapura bisa dicekel ku pihak Kurawa, mangka Pandawa 5 kudu disingkirkeun ti karajaan Astinapura. Ti baheulana Pandawa 5 sok leuwih punjul ti batan Kurawa, boh tina kaparigelan maenkeun pakarang, kapunjulan kapribadian tur elmu pangaweuruh boh kabatinan atawa kanagaraan. Hal ieu ngalantarkeun mumusuhan di antara maranehna leuwih ngebebela. Puntadewa atawa Yudistira unggul dina widang sastra jeung kanagaraan. Bima punjul dina widang maenkeun gada. Arjuna punjul dina widang manah jeung elmu perang. Sedeng Nakula Sadewa sanajan can sawawa punjul dina perilaku jeung kapribadian. Bima nu dedeg pangadegna jangkung, badak tur bedas tanagana. Mindeng kelibet masalah jeung pihak Kurawa. Duryudana jeung adina Dusasana ti pihak Kurawa pernah digampleng ku Bima alatan maranehna nyen gara-gara ka pihak Pandawa. Sok sanajan digulung dirempung dikoroyok ku duaan, tapi dina eta tarung teh angger Bima nu unggul. Ti harita Bima sok jadi sasaran kacecep kageuleuh pihak Kurawa. Hiji waktu Bima nu poha rampus daharna dibere racun ku Kurawa dina kadaharannana.
Sanggeus Bima kapiuhan, awakna tuluy dipicen ka sumur Jalatunda anu eusina pinuh ku mang pirang oray nu matih peurahna. Ngan ku pitulungna Batara dadung nala. Bima salamet tina bahaya pati. Malah tisamprak harita Bima jadi kebal ku mang pirang baruang atawa racun nu sakumaha matinah ge. Sadar usahana nyingkahkeun Bima teh gagal, pihak Kurawa nyieun deui tarkah nyingkahkeun pihak Pandawa ku jalan ngaduruk bale sigala-gala tempat sarare Pandawa sarta Ibu Dewi Kunti. Ngan eta tarkah ge gagal deui alatan Pandawa ditulungan ku Batara Narada Sanghyang Antaboga jeung Yamawidura. Sangkan pacogregan antara Kurawa jeung Pandawa teu terus lumangsung para kokolot nu diluluguan ku Resi Bisma jeung Yamawidura mere tarkah ka Destrarata. Sangkan Pandawa 5 dibere leuweung geledegan nu katelah Wanamarta. Wana teh leuweung, Amarta teh ngaran eta leuweung. Eta bongbologan teh disapukeun atawa disatujuan ku Destrarata. Nyaatukna Wanamarta dipasrahkeun ka Pandawa. Alatan pala putra Pandawa mah punjul pisan dina sagala widang, kaasup widang tahta nagara, tur dibantuan oge ku sawatara dewa jeung sobat-sobat Pandawa. Dina waktu nu singket maranehna bisa ngarobah Wanamarta nu asalna leuweung geledegan jadi hiji nagara atawa kerajaan kalawan dibere ngaran Kerajaan Amarta. Tur boga puseur dayeuh atawa ibu kota nu dibere ngaran Indraprasta. Beuki lila Amarta beuki maju, karajaanna beuki gede jeung kuat sabab loba kerajaan-kerajaan leutik nu garabung ka Amarta. Hal ieu ngabalukarkeun rasa ceuceup Kurawa ka Pandawa beuki mahabu. Antukna pacoregan dua pihak nu beuki gede jaga di carita satuluyna bakal bubuara jadi perang rongkah antara Pandawa 5 jeung Kurawa katelah perang Baratayuda di padang Kurusetra. Pesan moral dina carita teh, lamun jadi pamimpin teh kudu jujur jeung ngutamakeun kabeneran. Ulah sombong atawa sarakah hayang mikaboga kawasaan. Sabab setiap paripolah nu dilakukeun bakal ngadatangkeun hasil anu sarua oge. Demikian eta carita Mahabharata teh. Hampunten sadayana bila aya nu kecap lepet. Hatur nuhun ku sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.